Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana langkung ti payun sumangga urang sanggakeun puji sanaring syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala. Serta salat salam mugia salamia kucurahkan ku junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepangkeun wasta kuring salsalaya anu dina kesempatan ieu baris janten pangantar acara dinten Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Acara dinten ieu bakal dikawitan ku maos ayat suci Al-Qur'an ku petugas anu diparantos ditangoskeun. Saparatosna, urang bakal langsung lebet ka acara inti nyaeta tausiah ngeunaan hikmah niron akhlak Rasulullah dina kahirupan sadinten-dinten, serta bakal dipungkas ku doa sasarengan. Mugia ieu kegiatan teh tiasa lumangsung kalayak lungsur langsar serta keberkahan kanggo urang sadaya. Simkuring salaku pangantar acara nyuhun ngapunten bilih aya cariosan anu kurang berenah. Hatur nuhun kana perhatosanna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.